kurang saung nang lebih sedikit aing pun buka aing mah sampai mah euy siapa kalau gitu aing sarua sateh kalau mah aing paream di luar kusia teh euy pusingkeun siapa ditentu ge mari ka aing nyomongkeun mana eta baju baju ke mana cepat deh ke tukang tumblang. akan geus eta teh lunas sok aing kitu Ya lain kieu aing isukan teh kan lebaran. Copot aing bajuna kumaha? Aing lebaran. kan coba terus DL sama derita lo Mun aing make baju seseun ku aing pake yang lebaran. tuh bae sama kitu ge tuh udah nyomongkeun ka aing duaan kamari Goblok. sama katakan hirup tong sombong urang Satadina aing teh satadina mah heuh gitulah aing kabeuli. Gagah, gitu nya. Aing da moal apal cek eta apal ka nang numblang. ya apa gitu nama Makano. kan saya teh sing hidang puasaan teh hari baju yang kabeuli teh eta teh geus langsung ditunjukkeun ke agungan Gusti rumah agung Ngarau ku situ gitu. ngaruh ku siku kudu sadar itu teh yo mah eling atuh eta puasa terakhir kudu kuat teh carana kudu kuat baturan aing oke Kayak ini yang di kan. Buat. Buat euy. tadi euy Ya jalan lah. oh boleh Goblok. gimana ya teh Nah, bisa ieu dieu. Iya lah. panas ya itu hayang panas mah yo Ah, ieu eta mah. nah haraus kieu ieu teh aduh Mal euy. Ke magrib. nya kudu kuat kumacarana ieu puasa terakhir kudu kuat Cing lah. jelas ya Pak siapa padahal geus biasa tuh tara puasa Aing boga edun ye. aduh naon teh Kumaha supaya puasa tapi ka magrib aja. Kumaha kurang ieu hipnotis aing aya rek naon sagala kaki tukang hipnotis supaya orang kuat tapi ka magrib. Jadi budak-budak teh magrib. heuh nya Heeh, kumaha? tapi ide bagus aing power terkuat teh nya eta Eta justru kan aing geus leuleus aing bukan beuteung aing ye. Heuh. aing saru tuh tika jebol ka dieu tuh Ampun aing goblok. Aing orang telepon ku aing. Kang hipnotisna aya. wonian daekeun gitu datang ka dieu Daikun mah salibare udun sabatange. heuh nya